Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Kemis kaping 8 Oktober 2025. Masih dina suratun Nahli ayat ke-75 na. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan, jeung umat-umat kafir dijieun per Allah masalan perumpamaan. Jadi bedana umat muslim jeung umat kafir mah aya dua engke kateranganna di handap. Perbedaanna jauh pisan. Ieu perbedaanna nya. Ari umat kafir mah masalan nyieun perumpamaan ke Allah teh abdan mamlukan, hamba anu dipimilik. Contona nyieun roti dijieunkeun ka kos jelema, patung disembah. Nyieun patung atau meuli patung dituna dihareupeun terus disembah. Batu ali mun dipake bisa ieu mikat ka awewe. Aya keris ieu lamun dipake bakal lancar dagang. Eta disebutna abdan mamluka. Abdan mamlukan teh hamba anu dipimilik. Kahade urang kudu hati-hati bisi kalebet abdan mamlukan. Jadi urang mah kedahna abdilillah atau abdullah sanes abdan mamlukan. Upami Abdullah mah hambana Allah, abdilillah anu ibadahna nyembahna karena Allah wungkul teu aya abdan mamlukan. Jadi kade bilih kalebet ka anak abdan mamlukan. Naon ari abdan mamlukan teh nyaeta layak diru, teu mampu atawa teu kadugaeun, teu berkawasa ala syai'in kana naon ogena. Da eta mah patung. Saterasna. Wa marrajaknahu jeung sahajalmana anu merdeka, anu cinta ka Rasul jeung cinta ka Allah, anu henteu abdan mamlukan teu terkaitkan pamusikan, merdeka Islam anu sajati, mukmin anu percaya ka Allah jeung Rasulna jeung kasadayana eta rajaknahu dirizkian ku kami hu ka itu jalma-jalma minna ti kami saur Allah rizqan hasanan kana rezeki anu alus pisan, anu halal, anu thayyib, anu sae, anu teu bakteri, anu bagus sabagus-bagusna rezeki ka jalma Islam jeung iman. Fahuwa ngan kudu inget mangka huwa itu rezeki anu dipaparinkeun yunfiku kudu diimpakeun minhu tina sabagean teu kabeh ti sabagean kecil. Kumaha cara ngimpakeunana? Sirron arek disusulumputkeun, disrahasiakeun, wajahron atau rek didohirkeun atau diebrehkeun. Rek susulumputan, rek tanpa batur teu aya masalah, niatan infak lillahi taala blus asupkeun infak walaupun dipandang orang lain tidak masalah. Teu aya naon. Pertanyaanana, hal yastauna nah sarua? Tah tangtuna jawabanana mah teu sarua. Abdan mamlukan jeung abdilillah muasami. Margi abdilillah mah eta mah urang kudu selalu menyebut alhamdulillah. Urang mah tos aya dina jalan anu lempeng eta alhamdulillah. Sagala puji ngan ukur kagungan Allah. Teu aya deui anu gaduh iwati Allah sagala puji. Saterasna. Bal aksaruhum jeung tatapina atau bahkan aksaruhum kalau lobaanana hum itu jama-jama la ya'lamuna henteu apal yen eta teh keur musyrik, yen eta teh ari boga isim disakuan kitu teh hayang ka awewe atau hayang keur musyrik poho teu apal. Tah eta nu jadi masalahna bisa kalebet abdan mamlukan. Saterasna wa daraballahu masalan jeung dijieun deuk umat kafir mah Allah teh masalan perumpamaan. Perumpamaan naon rujulaini dua lalaki, rajulaini dua lalaki. Ahaduhuma jeung di salah sahijina eta lalaki, eta rajul. Kamu nyaeta bisu teu bisa nyarita. Layak dirun teu mampu, teu sanggup atawa teu kuasa ala syai'in kana naon ogenan. Wa huwa jeung ari itu rajul kullu saban-saban waktu ala maulahu bergantung ka tuana ka babaturanana anu sehat. Aina ma yuwajjo
yuwajjihu ka mana bae memandang reka kulon reka wetan kumaha maneh we urang masuk dipangku ka mana ge da urang mah teu bisa ngomong kitu seumpana kitu tah kateranganna layati henteu ngadatangkeun bi khairin kana kahadean hal yastawi nah sarua antara ajaran umat kafir anu kakaler ka kidu ka kulon dibawa ka mana oge sasar ge teu apaleun da bisu muridna mah kumaha guruna tah guruna oge sasar gitu umat kafir teh wahwa jeung ari itu umat muslim sabalikna kafir wa may ya'muru jeung saha bae jalmana ya'muru anu diparentahkeun ka itu jalma bil adli kana keadilan wahwa jeung ari itu keadilan ari itu Islam ari itu muslim ala siratim mustaqim eta tetep aya di jalan anu lurus anu mustaqim anu lempeng jiga panggaris teu bengkok jiga ajaran umat kafir guruna mamatahan anu bisu tangtuna sesat dan menyesatkan kahade bisi kahiji kacanak kana abdan mamlukan kadua bisi kacanak kana rajulaini anu dua lalaki guru jeung muridna guru nasehat muridna bisu jadi kumaha ceuk nu sehat we nu bisu mah ka mana oge dirigidi kajen ka jalan anu sesat barakallahu li wa lakum sakalimah dua kalimah mugi aya manfaatna sadaqallahul adzim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.